ku bagina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedah ka mana ya Allah abdi ningali uyuhan eta awe boboheun ka abdi. Dalamun abdi ngacau geus reuwas nepo pamun teu abdi teh ya Allah. Rumasa beungeut abdi goreng ya Allah rumasa. Ngan ieu abdi kedah lompat ka mana emot. Anjeunna kasa ka bagina Nabi besar Nabi Muhammad. Kumargi serati Kangjeng Nabi ayeuna kudu balik deui ka Kangjeng Nabi. Wih ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikum Jaid. Jelis, cari. Kumaha? Alhamdulillah ya Rasulullah. Ayo omongan naon? Teu aya ya Rasulullah. Narima nampi ya Rasulullah. Saya. Geus galib. Lamun mawa kudu babawaan. Anjeun boga naon? Reumay. Kalakan reumay. Ibu teu gaduh ya Rasulullah. Rama tos lami teu aya. Abdi boboge di masjid ya Rasulullah. Ari abdi teh nyanak naon? Usaha ge henteu. Kamari meureun panen sampo beak dagaring diciceur. Karena emas geus henteu ieu teh. Jadi teu aya we atos asa. Ya Sayyidina Umar ka dieu. Sayyidina Abu Bakar ka dieu. Sayyidina Utsman ka dieu. Rasulullah. Nah kantong aya sabaraha duit? Aya 1000 dinar. Keluarkeun. Urusut nami. Sayyidina Abu Bakar. Nah kantong aya sabaraha eta? 3000 dinar. Keluarkeun. Urusut aya. Ya Sayyidina Utsman. Nah kantong aya sabaraha eta? Aya 50 dinar. Keluarkeun. Urusut. Keluarkeun. Ya Zaid. Ieu bawa ka ditu. Bikeun atuh sabaraha dinar buat. 50, 60, aduh, bahasa Allah, 1000 dinar. Bawa kan itu. Ieu abdi teh namut apa dipasihan ieu teh? Sayyidina Umar, abdi ridho masihan. Abu Bakar, abdi ridho. Sayyidina Utsman, abdi ridho. Kanggo Zaid, mangga cara. Sahabat kita balageun. Di cara dibawa ka ditu begitu rek dibawa aya eungkeut-eungkeut bade perang. Anjeunna nguping. Begitu tepi pasar Mekah eungkeut-eungkeut Kangjeng Nabi bade perang. Teu dijadikeun, teu dibawa ka awe eta, kalaka dibelikeun kana alat-alat perang. Dibelikeun kana alat-alat perang kunaon? Ieu hatena masih condong kene ka Kangjeng Nabi. Daripada aing ngabelaan awewe nu can puguh, mending ieu wae ngabelaan. Nyata bagina Nabi besar Nabi Muhammad. Duit anu sekian dinar teh dibelikeun kana baju besi kabeh. Jaid. Nepi ka milu perang ieu Jaid, nepi ka gugur ieu Jaid. Teu kunci ngalaman nikah ieu Jaid. Begitu gugur, Kangjeng Nabi nangis. Nangkep ka Jaid anu gugur ditinggali pamun teu Jaid. Nangis Kangjeng Nabi. Tos nangis gumujeng Kangjeng Nabi. Seuri, ngeus seuri nangis deui. Ngeus nangis seuri deui Kangjeng Nabi. Sahabat negor ka Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, anjeun nya ka Jaid, tadi ku abi ningali anjeun nangis. Bener. Terus anjeun gumujeng. Leres. Kunaon eta? Kaula sedihna ieu Jaid berkorban. Ajang nikah kalaka dibelikeun kana baju jang perang. Jeung milu perang. Ai gumujengna bidadari turun kabeh. Bidadari turun kabeh. Kunaon? Ngaroncok kana badana eta. Kana badana Jaid. Leuwih geulis ti Julaiha. Itu Masya Allah. Takomo urang ieu takjib ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sing disabut ku bidadari-bidadari. Soalna punten mun bidadari nyiduh ka laut, sakali nyiduh eta laut tarina asin bakal habis kabeh. Tuh. Contoh, buktikeun ibu. Buktikeun ku bapak ciduh pamajikan. Oke, heula atuh tong kasih. Subuh-subuh pamajikan tah nyiduh. Oke, heula atuh. Tang keleta ku urang. Kira-kira amis apa peugeun? Hangru. Gura eta kuat hangru sagala. Ya Allah. Eta masya sebab naon pamajikan urang bakal jadi bidadari jeung moal aya kolot ngorak kabeh.
teh ieu mah. Eueuh randa deh. Mana aya punya dari randa? Teu aya, saya randa geus dipake seuseut deui. Punten ya, punten. Malu-malu ya nu seuseut hayang nu seuseut wae, Pak. Asal dipake rapat deui. Asal dipake rapat deui. Jadi parawan deui we kitu. Masya Allah. Lalaki oge kitu sarua. Geus make bujangan deui. Tuh, kuat deui. Teu kuningan nog bebek teu kudu. Masya Allah. Eta Masya Allah. Sebab gambaran surga urang moal bisa ngagambarkeun, teu bisa ngagambarkeun ku pikiran, teu bisa ngagambarkeun ku hati. Eta ku endah-endahna surga. Sedengkeun anu begitu Kangjeng Nabi lahir, anu pertama dicanak ka surga, eta baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu pangheulana asup ka surga oge, eta umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sataacan mungkur supaya hate caraan ngajero kubur ge sing caraan, dosa urang dihampura, dosa ibu rama urang dihampura, dosa saderek-saderek urang dihampura, dosa baraya-baraya urang dihampura, dosa tatangga-tatangga urang dihampura, sareng dosa guru-guru urang dihampura. Dosa aparat-aparat anu bageurna dihampura. Tapi anu bageurna, anu koretna tong cenah dihampura. Betul? Anu benerna aparat sing dihampura. Anu teu benerna sing paraeh diheula. Punten. Lamun ngadoakeun nu teu bener urang kabawa goreng, betul? Mantak doakeun anu bener teu beda ibu. Ngadoakeun salaki, punten. Ngadoakeun salaki teh ungapoe ibu. Ungapoe ngadoakeun salaki teh. Kumaha bicarana? Begitu salaki mangkat, doakeun lawang panto. Tuh. Lamun teu didoakeun salat ibu moal ditarima. Digantung di aras. Habib ngadoakeun kumaha ku Sunda we. Sebab Allah mah apal sagala bahasa. Kumaha carana? Ya Allah, salametkeun caroge abdi. Ulah waka duit heula. Da ieu mah duit ditiheulakeun. Ya Allah, salametkeun caroge abdi diangkat nepi ka UID kabuk. Sing nyanak rezeki anu seueur lain anu gede. Lamun anu seueur mah ngaleut, loba lamun nu gede ngalawang pantong ngaganyel balik deui. Akur teu. Sing seueur ya Allah. Kakarak make naon? Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Piraku robana acan teu bisa. Itu. Jadi naon timbulna rumah tangga naon sakinah mawadah warahmah. Da loba ngadoakeun salaki. Lamun parasea punten tong didoakeun goreng. Panolobana mah kitu keur parasea mah nya ngadoakeun teh sadaek-daek pamajikan teh. Salakina di kamar hareup. Ya Allah, pamajikan abdi sing buburu pae. Ditarima moal. Moal. Sebab ngadoakeun goreng. Pamajikan di kamar tukang, ya Allah, salaki abdi sing katabrak mobil. Dijabah moal. Moal. Maka timbul rumah tangga awet raje. Iya aya laguna ieu awet raje. Bejakeun. Heuh kajeun bejakeun ieu mah. Kapalang beurang. Sinden. Rumah tangga awet raje. Aya laguna. Rumah tangga dieu ae. Jeung manehna geus teu kaetung lilana dipujangan jeung parawan Bapa Lurah Solihin anu mana tengah peting jempang jempling di juru titah balik rek balik ka mana inung bapa geus teu boga. Eta rumah tangga awet raja.
Selalu musir ke pamajikan, hati-hati. Lalaki loba musir ke pamajikan, pamajikan dengan doa ke Allah. Ya Allah, si fulan ponokkeun umurna bakal paeh eta salaki. Asal pamajikan henteu salah. Ibu aya cara saeutik. Lamun parasea jeung salaki, bari jeung ibu teu salah, teu nanaon nemalan. Wios teu nanaon. Ngan, aya cara di dieu. Kumaha cara nemalana Habib? Ibu make daster. Ieu daster leungeun cokot di handap. Nah. Singsakeun saluhur-luhurna. Birit supaya tepok kabeh. Naon sih? Nah, tapi birit supaya ketempok. Lalaki jeung keras adatna nempo birit leuleus hatena. Ngarumpuyuk tuh bener. Sebab naon? Nabirit awewe loba juriga. Jadi Masya Allah, hati-hati. Doa pamajikan diijabah ku Allah. Amin. Doa salaki ge diijabah ku Allah. Hati-hati. Jam berapa? Punten. Setengah 12. Kurang kene? Oh, kurang 20. Sakali deui tadi ku Habib doakeun sadayana urang maota sing husnul khotimah. Sadayana insyaallah bapak urang indung urang nutos teu aya sing aya dina rahmatna Allah. Sing aya dina nikmatna Allah. Saderek-saderek urang nutos pupus di payun, mudah-mudahan sing dihapura dosana. Dulu-dulu urang, baraya urang, tatangga urang, mudah-mudahan sing dihapura dosana ku Allah. Supaya lebih hikmat urang ngaos zikir ka Allah. Siap? Ikutin Habibnya gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahumma